Sampurasun sadayana, balik lagi jeung Abdi Maheswara Bayu Kaindra. Dinten ieu Abdi bade ngabahas salah sahiji arloji favorit Abdi. Arloji nu bade Abdi bahas dina dinten ieu mangrupakeun salah sahiji arloji merek Fossil nu ngagunakeun kode ME3182. Arloji ME3182 mangrupakeun salah sahiji arloji ti Fossil. Arloji ieu miboga diameter 48 mm. Upami dibandingkeun sareng jam tangan umumna, ukuran arloji ieu kawilang ageng. Arloji ieu teh didamelna tina stainless steel. Mimiti ti bagian utama dugi karantena didamel ti stainless steel. Arloji ieu teh miboga warna eksterior hideung, tapi interiorna warnana biru. Arloji ieu teh kaasup berat dibanding arloji nu sejen. Arloji ieu beratna nepi ka 500 gram guys. Arloji nu sejen mah bobotna ngan 200 nepi ka 300 gram hungkul. Ayeuna hayu atuh urang ngabahas kana mesin ti arloji ieu. Sistem kerja arloji ieu teh unik pisan. Arloji ieu teh ngagaduhan sistem mekanis anu henteu nganggo baterai. Pikeun ngahurungkeun ieu arloji, urang ngan kudu ngagoyangkeun jam ieu kalawan gancang, lantaran energi jam ieu asalna tina gerakan leungeun. Ieu arloji teh kagolong simpel pisan menurut Abdi, lantaran ngan miboga hiji settingan. Nyaeta settingan waktosna hungkul, teu aya hari, teu aya tanggal. Pikeun nyeting ieu arloji, urang ngan kedah narik pin nu aya di ujung arloji. Ayeuna, hayu atuh urang kupas tuntas kaunggulan jeung kalemahan ieu arloji. Arloji ieu teh miboga sababaraha kaunggulan. Nyaeta, hiji, miboga desain nu alus. Desain arloji ieu teh simpel pisan jeung cocok pisan kana sagala rupa outfit. Lantaran warnana nu hideung jeung bentukna nu klasik. Saliyant teh eta, arloji ieu teh miboga sistem kerja nu unik. Arloji ieu teh kaasup eye catching lantaran sistem kerjana unik pisan. Sistem mekanik dina jam ieu teh kaasup jarang. Saliyant teh eta, arloji ieu teh miboga build quality nu alus. Build quality arloji ieu teh kaasup alus lantaran ngagunakeun stainless steel jeung kaca nu tebal. Tapi saliyant ti kaunggulanna, arloji ieu teh miboga sababaraha kalemahan. Nyaeta nu pertama teh bobot arloji ieu teh berat pisan. Biasana arloji sejen teh miboga bobotna ngan 200 nepi ka 300 gram hungkul. Tapi ieu arloji teh bobotna nepi ka 500 gram. Bobot nu rada berat ieu teh ngajadikeun leungeun rada kaku. Saliyant teh eta, ieu arloji teh gampang goresan. Lantaran dijieun tina stainless steel, arloji ieu teh leuwih gampang gores lamun dibandingkeun jeung arloji sejen. Janten urang kudu leuwih care gitu guys kana arloji model kieu. Terakhir, fitur arloji ieu teh kawilang terbatas pisan. Lantaran arloji ieu teh ngagunakeun sistem kerja mekanik, fitur nu aya di ieu arloji teh ngan ukur waktu hungkul, teu aya tanggal, hari jeung taun. Oke, ayeuna pasti muncul pertanyaan, sabaraha sih hargana? Oke guys, hayu atuh urang ningalian salah sahiji marketplace anu ngajual arloji tipe ieu. Lamun urang ningalian Tokopedia, arloji ieu teh henteu miboga harga nu tetap guys. Tiap toko teh ngabandrol arloji ieu ku hargana masing-masing. Janten rerencangan teh kudu pinter-pinter. Milih toko jeung hitung-hitungan kana diskon unggal toko. Lantaran unggal toko teh pasti miboga hitungan diskon sorangan. Hiji tips dari Abdi mah, lamun rerencangan hoyong meuli jam tangan,
pastikan rerencangan nawar ka toko atau lapakna. Lantaran pasti sabenerna mah toko miboga diskon nu tiasa dipasihan ka rerencangan. Guys, sigana cekap sekian pembahasan abdi ngeunaan arloji fosil ME3182. Hapunten pisan upami dina pembahasan ieu abdi ngagunakeun kecap sareng ucapan anu salah. Semoga pembahasan abdi ieu bisa mere manfaat ka rerencangan sadayana nya. Hatur nuhun.